Para mitra anu mulia wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya nuju ngaca dongeng enteng pang beberahmana nyaeta carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa Ayeuna Nincak bagian ke-27. Atuh kawargi-wargi Mang Jaya di mana we linggihna ulah kirang-kirang nya ngapunten dina kakirangan sareng kalapatanana. Dina mang dongeng kenyi dongeng kirang juga makin hapunten anu kasuhun para wargi margi mung sakieu kamampuanana Mang Jaya official. Atur nuhun ka wargi-wargi nu paros noel subscribe sareng locengna. Nu parantos noel like-na para mitra. Oge, nu sering komentar Mang Jaya ngaturkeun nuhun, komentar naon bagi insyaallah katampi. Salajengna nu sering ngabagikeun acara ieu mangga atur nuhun para mitra wartosan we. Wargi-wargi urang nu kapungkur kantos ngadagukeun dongeng gitu nya. Ayeuna aya kieu di Mang Jaya official ieu Mang Jaya langsung cenah ngadongeng gitu. Ngadongeng mung bubuka bae para mitra. Mung bubuka bae gitu. Ngadongeng nama ngangkat nepangan mitra dina bubuka. Tapi alhamdulillah Mang Jaya dugi kadanget ieu umur saumur nagara tuh para mitra negara Indonesia saumur negara Indonesia masih tiasa nepangan mitra. Alhamdulillah para mitra dongeng urang lajengkeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ke-27 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matu dongeng enteng. Mangga wilujeng ngadangukeun dongeng enteng judulna Rusia Curug Cikidang Ayeuna Nincak bagian ke-27. Dongeng parantos dugi kanalika tarungna antawis Ading sareng Arjuna. Terus tarung dewa para mitra deuh dasar dongeng. Mangga nyangakeun. Para mitra kaum dangu, lila-lila nu tarung mimiti surud tapi lain hartina lakasan. Sabab perang tambah balai komo Ading manehna beak tanaga jabat terus-terusan didasaku Arjuna tea. Diperak-paku tenggelan-tenggelan anu ngaburudul lir hujan silantang. Kabeh muru kana beungeut Ading tungtungna Ading ngudupruk beungeutna kabeunangan ku peureup nu baruleun. Cebet ditampiling kero Ading ngagorowok menta tulung. Waduh, tulung. Tulungan mang. Cek Ading bari ngorejat hudang deui. Rengkenek masang kuda-kuda tapi taya gunana lantaran sirah karasa lieur. Atuh kuda-kuda teh teu waweg sakali ngadupak ge runtuh. Bru nyuuh kana taneuh. Heat cebet dampa suku Arjuna. Nyayang kana beungeut cerit Ading ngoceak. Tapi kuat keneh ngorejat hudang celeng luncat ngajauhan maksudna marek ngumpulkeun tanaga heula. Bari tatan-tatan keur ngabendung musuh tapi edas. Arjuna mah jiga angin sakilat geus aya hareupeun Ading teu katempo ngalengkahna cebet nampiling ka Ading kaprot nyabokan nepi ka marekpek. Aduh, ampun Juna. Ka Arjuna teh nyebutna Juna. Ading ngudupung tuluy kisan panampiling ti Arjuna tapi beuki lila kalah ka beuki murudul teu kabendung buk kedakan mata lieur jeung sarebel. Tungtungna teu bisa walakaya bru nyuuh tuluy ngajoprak teu kuat hudang. Ngan bati hahargungan nahan kanyeri menta tulung geus teu bisa atuh Arjuna teh beuki ngajago bae lantaran musuh naripu. Tuluy ngalinjing nangtang musuh lajag-lejeg mata keung pikeun lawan. Urang manusia. Coba geura hudang deui mun nya anjeun kuat. Ya kaula nu waris jadi lawan. Moal ngejat najan yang hareupan musuh 1000 oge. Kaula bakal maju makalangan. Sok pajukeun nu sajena. Cek Arjuna bari ngacungkeun peureup tapi Ading geus teu kuat hudang. Puguh we ari ambek namah teu kawadahan meuni hayang neureui ka Arjuna teh. Tapi ngan ukur bisa sesegor nahan kanyeri, amarah nyedek kana hulu angen, akhirna seueul nambahan ripu. Aduh, tulungan mang. Kuring nyeri, alah sobat tulung. Ading sasama ka Mang Kurip tuluy gulang-guling nahan kanyeri. Puguh Mang Kurip mending ngalenyap, teu tega nempo Ading jadi korban. Ngajoprak taya tanaga, teu kuat ngaladenan Arjuna. Pudig-dig Mang Kurip napsu teu katahan hayang maju perang.
Kalayan tuloba catur gajeleng luncat narajang ka Arjuna, seak narajang ku pereup nu buleud, geduk ditakis ku Arjuna. Sebrut nubruk jeleng Arjuna mundur, seak najong ku suku katuhu. Pelentung Arjuna luncat kaluhur atuh awak Mangkurip jadi muih ka bawah ku tanaga sorangan. Akhirna bruk rubuh teu katahan. Nanaonan teteh ngado nubruk bangkong, Arjuna jiga nu ngahina. Ka Mangkurip teu nganggap hampang, nganggap hanpang korejat Mangkurip hudang. Tapi ayeuna mah teu terus narajang lantaran sirah karasa lieur. Tetepokan seueul urut dibanting kana taneuh, sedengkeun ading teu kuat nahan ka nyeri, repeureum les kapaehan. Setan bada kayangan coba geura lawan ye aing ye. Da ieu pilawaneun Andika, montong waka suka bunga sia. Mangkurip nangtang pereup nu buleud diacungkeun bangun gagah. Tapi Arjuna kalahnya kakak seuri tuluy nguriling nangtang lawan. Mangkurip taki-taki bari ngawaskeun gerakan lawan. Silih bongohan jeung silih tilih kalemahan musuh. Sedengkeun nu lalajo meuni eara surah keprok ngaguruh asa kainit. Nu suit pating jererit awora jeung nu ayeuh-ayeuhan surah. Gamelan taya eureuna kecrek ngajek-jerek kaayaan teh beuki para mitra gandeng bae mata keueung. Rariweuh matak salempang, komo pikeun Mangkurip mah bet matak pating puringkak bulu punduk. Lantaran balad ngan hiji-hijina kalah geus ngagoler sedengkeun manehna sorangan nu disanghareupan musuh nu kuat jeung pelit. Tapi perbawa nafsu kasieun teu dirasa kaayaan musuh teu matak guguk, malah kalah ka ngahudangkeun hawa nafsu. Setan alas hayo maju sia. Ye geura tadah panarajang ti aing nu baris nguak ngawik awak sia deuleu, ceuk Mangkurip bari nyebrut. Ngirimkeun pereup katuhu nu buleud nu diarah cukang irung Arjuna. Tapi meningan sakilat Arjuna dengdek sedengkeun suku ngarengka suku Mangkurip nu rada miring. Seak, bru Mangkurip rubuh. Tarang ampir neungar batu bujur meni ngarempod bakat ku nyeri jeung reuwas. Sok tuluikeun. Geura budi Andika teh. Arjuna ukur seuri. Tuluy nguriling nangtang lawan korejat Mangkurip hudang. Serepet ngalugas bedog tayohna bae ngarasa teter ku Arjuna. Mematak buru-buru mesat bedog serog masang kuda-kuda. Panoneuteub seukeut ka musuh tapi Arjuna tetep tenang. Kawas nu teu sieun ku pakarang. Malah manehna ngaluarkeun hiji pakarang sarupaning keris. Pamorna ngagebur hurung matak seram. Atuh kacida mata kreuwasna pikeun Mangkurip mah. Lantaran kakara nempo pamorna geus mata ketir, komo munkeuna kana awakna. Tungtung ngaleungeun Mangkurip leuleus teu kuat nyekel pakarang. Panon molohok jiga kasima susumar teu bisa ngalawan komo sieun jeung keung minuhan uteukna. Nah, kalah kamu rungkut ha? Hayo geura gunakeun pakarang anjeun. Urang adukeun jeung pakarang kaula. Dabongan anjeun licik, canaon-naon geus ngagunakeun pakarang. Ceuk Arjuna bangun ngahina puguh we. Mangkurip beuki keung asa katitih pangarti kateter jajaten. Eleh ku wawanen musuh kalah ka geumpeur nyekel bedog teh. Akhirna bedog teh diasupkeun deui kana sarangkana. Panon tetep mencerong ka musuh, nempok kitu Arjuna oge nurutan. Pakarang diasupkeun kana urutna atuh duanana pada lemol. Aing ge kuat keneh ngagunakeun leungeun, ye rasakeun, ceuk Mangkurip asa kasundut deui amarahna. Wani jeung ayeuna mah musuh lemor, sabrut narajang pereup nu buleud ngancam kana dar Arjuna. Stuplos teu keuna da puguh nu ditonjok kerikat nyingcet. Malah mah bari ngababuk pepeuteuyan Mangkurip. Siup. Waduh, seueul ye. Mangkurip mundur bari muringis. Lantaran leungeun nyeri jeung asa komper cakakak Arjuna seuri. Rei bulu punuk Mangkurip muriding beungeut pias jiga mayit panon molohok ka Arjuna. Ret ka anakna seredet hatena meuni pating seredet asa paur. Melang ka anak nungan hiji-hijina. Ari ayeuna bet kabanang ku bangsa siluman. Tapi ngareret ka anak teu aya gunana sabab ngahudangkeun deui wawanen anu ampir pareum ngahurungkeun nafsu anu ngagedur. Aya gunana sanes teu aya gunana para mitra. Ponggawa hayo maju deui, kaula can ngaku eleh. Sok maju da kaula ge moal mundur. Jawab Arjuna bari maju salengka. Ku Mangkurip dipapag ku tajongan nu mateni ngablesur tarik pisan. Memang aya gunana
sabab sakali ieu mah Arjuna teh balanga. Manehna teu nyangka yen musuhna bakal nyerang kalayan gesit. Atuh bak dampah suku musuh teh nyayang kana dada. Cengkang bru Arjuna rubuh. Bareng jeung ngalenyapna hate Nyinining malah si Cepot curing hak milu leuwas. Tapi duanana tenang jeung waspada lantaran Arjuna buru-buru hudang deui. Ngan teu kaburu cacarita sabab Mangkurip geus narajang gancang naker. Ayeuna ger tarung bebeakan. Mangkurip ngabijilkeun sakabeh wawasena. Dipake ngagempur musuh nepi ka bak-bik ngaduleungeun jeung Arjuna ngan sababaraha kali nolonyong eleh tanaga. Malah hampir kabeunangan sirah lantaran Arjuna ge nyaan nafsu ayeuna mah perang bener-bener kesih. Tungtungna para mitra Mangkurip kawalahan. Tanaga beak tetempuan ranyai kararoneng sabab panarajang musuh geus teu kaitung nukeuna. Mani bukbak ada beungeut jeung tarang. Aya oge nukeuna kana dada tungtungna pisan. Mangkurip kabeunangan mamarasna bru nyuuh tuluy kokosodan kawas nu sakarat. Teu kuat nahan ka nyeri, katunyel hulu angen ku siku Arjuna malah eungap ka bina-bina. Meni teu kuat nyuara, les teu inget dibunuh alam. Duanana ngajoprak teu mangga pulia, komo ading mah jiga nu maot meni teu empes-empes. Bakat kuripuh padahal duanana ngan ukur kapaehan, teu kuat nahan ka nyeri dina bakating ku tarik-tarikna panarajang ti Arjuna. Para mitra kaum dangu, sanggeus musuh nararubuh, Arjuna teu ngareret deui kanu ngajoprak. Tuluy bae ngadeuketan ka Nyinining anu harita keur colohok bengong nempok ka bapana jeung ading. Nu geus teu aya daya ku Arjuna dirubuhkeun kalayan gampang teu kungsi aya nu tatu atawa cacat. Para mitra kaum dangu, harita Arjuna tuluy nyarita, "Nyai, kunaon colohok bae? Itu musuh urang parantos rugrug sadayana, taya nu mangga pulia, teu kuat teu nadah pangawasa engkang. Taina engkang bade tumaros nah kumaha kapalai Nyai, sarta naon margina pangna aya kajantenan kieu Nyai." Ceuk Arjuna bangun panasaran. Manehna nangtung hareupeun Nyinining panon melong ka si Cepot nu ngahep-hep. "Abdi bingah margi nu ngaganggu kana katengtreman urang parantos ngajoprak. Nanging abdi teu tega ari dugi ka kitu mah. Hariwang bilih maranehanana maot. Namoal aya nanaon eta teh engkang? Eta geuning bangun anu ripuh pisan," ceuk Nyinining bari mencerong ka Mangkurip. Nu ngagoler kawas mayit ngajoprak teu empes-empes. "Ulah salempang Nyai, daku engkang ge teu dinaon-naon. Eta mah saukur kapaehan moal matak janten kareksakan. Keunda engke ge lilir deui. Ngan ku urang kedah ditebihan nu mawi engkang bade tumaros napalai kumaha upami parantos kieu. Rupina mah aman ayeuna mah." Arjuna nanya deui hate Nyinining ngemplong ari ngadenge kitu mah teu reuwas teuing. "Ayeuna mah nyangakeun bae ka salira na kedah kumaha atuh. Margi abdi mah tamu teu acan apal kana kaayaan di dieu. Dupi salira di mana bumi teh naha tebih atanapi henteu ti dieu?" Ceuk Nyinining kawas nu panasaran hayang nyaho ka imah Arjuna. "Oh, kitu nuhun atuh Nyai. Hayu tuturkeun engkang. Margi engkang moal ngantep ka Nyai, yu ayeuna urang karorompok. Da teu tebih ti dieu, malih mah nu nuju nangap wayang teh pun bapa. Ta ayeuna urang ngalih nongton ka payun, ulah karalas-karalas dinu poe. Kawatos bilih aya nu manusia nu jiga eta. Mangga urang ka ditu." Ceuk Arjuna ngajak indit ka imahna, nu ngakuna mah bapana teh keur nangap wayang. "Janten kitu naha geuning teu terang ti tadina. Teu disangki horeng tuang rama nuju tatanggapan teh. Nuhun atuh Kakang." "Tah leres, yu ayeuna mah urang ka ditu." Ta si Cepot leupaskeun sina balik ka nagarana. Sina bareng jeung dulurna urang mah duaan ngarah Jongjon. Ceuk Arjuna bari nunjuk ka si Cepot. Nu masih keneh ditatangkep ku Nyinining barang ditunjuk ku Arjuna, jeleng si Cepot luncat ka handap, tereleng lumpat les teu katempo. Tu meuni colohok Nyinining da teu nyana bet kitu jadina. Teu panjang mikir tulus ngareret ka Arjuna. Terus ungeuk tana satuju kana kahayang Arjuna. Geus kitu mah teu loba catur deui beral duanana miang ningalkeun Mangkurip jeung ading nu keur ngajoprak kapaehan. Nyinining dibawa ku Arjuna leumpang paduduaan matak tentrem kana hate. Matak sirik anu nempo sarerea pada kabita nempo nu kasep babarengan jeung nu geulis. Malah maharita teh nu lalajo wayang surak meuni eak-eakan. Di panggung aya si Cepot nu kakara tepung jeung adi-adina,
malah aya lurah Semar sagala keur ngabojeg Sukabunga lantaran kumpul deui jeung dulur. Tapi Nyinining jeung Arjuna jongjon lempang jiga nu teu malirek ka batur. Estu salase taya nu ngaharu biru. Hate Nyinining kacida bagjana dunya asa nu manehna. Cagtuna heula kaayaan Nyinining anu keur Sukabunga babarengan jeung Arjuna. Hirup asa di sawarga lantaran sagala rupa nu jadi impian jeung lamunan harita asa aya dina kanyataan. Ayeuna urang malikan heula ka tukang nyaritakeun Aki Antri jeung Pak RT nu ti heula kacaritakeun keur neangan Nyinining di pilemburan. Harita teh peuting kira-kira jam 10. Aki Antri jeung Pak RT masih keneh aya di perjalanan ngajugjug ka lembur. Langit rada reueuk taya bentang nu katemong. Poek mongkreng buta rajin teu katempo jalan tincakeun. Kapaksa Aki Antri jeung Pak RT mawa obor tina awi garing. Atu caang mawa obor mah duanana bisa leumpang kalayan tenang, malah mah bisa bari ngobrol sagala. Ki kumaha lampahan urang bet gagal geuning nya. Kala capena we mun ripuh nu diteangan mah teu kapanggih nya. Na ka mana atuh Nyinining teh? Kumaha kira-kirana hirup keneh atawa henteu budak teh ki? Pak RT bangun haneueul lantaran pagaweanana teu mawa hasil. Nya teuing atuh Aki ge ieu teh rada bingung. Ari sabab implengan hate Aki teh teu bisa nyempok anu jauh. Nyinining teh teu kapanggih laratanana. Ayeuna mah taya deui jalana, ieu ti kudu sabar. Sugan we ka hareup mah aya pituduh nu hade ngeunaan Nyinining. Keun lanan urang antep heula. Sabab capek Aki teh ayeuna mah. Jawab Aki Antri kawas nu beak harepan. Horea mikiran deui da puguh matak bingung pisan. Unggal lembur geus didatangan taya hasilna unggal jalma ditanya nyarebut teu nyaho. Tapi kini neangan salah saurang warga lembur teh kewajiban sararea pan. Komo ari keur kuring masalah ku pangurus? Atuh Aki salaku sesepuh? Nya sarua we boga kawajiban pikeun neangan nu leungit. Jadi geus kieu mah atuh nu wajib neangan teh lain kolotna, urang ge milu wajib neangan Ki. Ceuk Pak RT rada salempang, sok sieun Aki Antri teu daek neruskeun perjuanganana. Mangkani hiji kolot nu kacida pisan diharepkeunana, da puguh ngan Aki Antri nu luhur elmuna, nu loba pangabisana. Ih, Aki ge lain rek ninggalkeun tanggung jawab. Lain mu ngajalankeun kawajiban. Sarta lain teu ngarti kana hal eta. Tapi Aki teh hayang reureuh heula sakedeung, rek mikir nu leuwih anteng di imah. Ulah diganggu ku nu teu puguh sabab usaha sacara lahiriah mah geus yakin teu hasil. Teu ayeuna araratanana pisan teu aya laratan. Sugan we ku jalan sejen mah bisa hasil nya eta rek numpi di kamar Aki teh. Susuganan aya terbuka. Susuganan aya pituduh. Nah kumaha kuduna nyusul budak. Tak kitu nu dimaksud ku Aki teh Pak RT. Oh bade nyepi pintunya tinggal witan iraha Ki. Sabaraha wengi deui. Nya can bisa ditangtukeun soal eta mah. Eta mah kumaha datangna ilapat we. Moal bisa diwatesanan ku urang Pak RT. Pokona mah lamun Aki can bijil ti imah, hartina can meunang ilapat. Engke mun geus hasil bakal buru-buru nepungan ka Pak RT atawa rek nepungan mangkurip. Tah kitu nu dimaksud teh Pak RT. Oh kitu. Mangga tuh ari kitu mah. Nang irah ngawitanana. Nya engke we peuting jadi isukan teh ulah ngaganggu ka Aki. Bejaan batur ulah ngaganggu kitu ngarahasilna hade. Cek Aki Antri dari anaker tetela boga niat nu hade hayang napakuran ngeunaan awak anakna mangkurip nu rek diteangan ku panon batin. Para mitra sadaya Pak RT tuluy nyarita deui. Nya mangga atuh ari kitu makeun urang bejakeun ka mangkurip jeung nu sejena. Da pasti sararea ge ngarep-ngarep ka urang Ki. Da puguh urang kasebut pangwajibna, tapi muga-muga we geus kapanggih ku bapana lah. Wah, acan. Geus aya ilapatnya ka Aki, beda karasana kana hate. Nyinining teh can kapanggih.
Tapi dah tu kudu hariwang dan kege moal burung aya laratanana. Kenying sabar we lah nanjang RT. Mohon mangga tu. Jep dua nana jarempe reg aki antri eureun. Lantaran kudu singki lepikeun ngaraas walungan leutik da puguh sasakna palid ka bawah banjir. Atuh kapaksa nu mareuntas teh kudu ngaraas cai walungan. Can dijieun keneh we sasak teh nya kumaha kaburu usum banjir ye. Meureun hese meuntas teh. Ini ge sakieu ye, ceuk Pak RT ku kulutus. Lantaran sasak geus lila palidna tapi can aya nu ngomean. Meuni teu harideng pisan jalma teh nya. Atuh bagian ka mana ieu teh Pak RT? Asup ka desa urang atawa lain? Aki antri ngareret heula. Sanes kieu mah desa batur, namun jadi kewajiban urang mah lah. Moal dilila-lila rek terus we diomean keur kepentingan umum. Keprak we rakyat sina digarawe, pen tawaragad samampuhna. Rek ngabangun desa mah teu kudu ngarep-ngarep biaya ti nagara wae atuh. Kudu boga kahayang sorangan, kudu boga tanggung jawab sorangan. Da hasilna ge keur urang kene. Da kitu pamadegan abdi mah ki, ceuk Pak RT sumanget naker. Hatena kurang panuju nempo kaayaan kitu sabab kapentingan sarerea menitaya nu malire. Bener. Ngan ieu we atuh banjirna teh asa kuteung teuingeun teuing sasak teh meuni ka bawah palidnya. Ceuk aki antri bari ngamimitian ancrub kana cai sabada ngagilingkeun calana pangsi nepi kana tukul. Nah, adalah di kumaha ada bongan loba teuing lahan gundul nu mata kudu dipelakan tah ku tatangkalan ngarah teu kieu ki. Saur tangkal ka ieu teh ada gede gunana keur nyegah bahaya mah tuh model kieu. Tuh tinggal ditongo eta nu loba nu garunu teh aya kaian. Kudu buru-buru dipelakan. Kudu umurna panjang. Sina jiga leuweung deui hejokeun lahan-lahan kosong. Ceuk Pak RT nunjuk ka tongoh tapi ku aki antri teu direret. Sabab jabati poek teh oge keur ngaraas walungan. Bisi labuh geus tapi geus kasawang ku ciptaan yen kaayaan beulah tongoh loba lahan nu gundul da geus nyaho kana kaayaan daerah eta. Nya bener baheula mah zaman aki ngora kene. Lebah dinya teh kacida poek na ku kakayon da langka kene nu nuaran atuh. Langka nu ngebon tapi ayeuna mah loba nu dibukbak ka ieu jang RT. Ari melaka daradul teu saimbang jeung nu dituar. Kudu dihangkeutkeun deui atuh Pak RT ayakeun gerakan melakai nu leuwih daria. Sajalma satangkal ge ari dipiara nya mah moal burung manfaat. Keun aki rek ngabantu urang parelakan we ku sararea. Sabab ngajaga lingkungan hidup teh kewajiban sararea teh. Mun king ke malah mun nyinining geus kapanggih, urang ayakeun masamoan we di imah kuring. Urang ngabadamikeun hal ieu sabab di daerah urang teh loba keneh lahan gundul nu carang tangkal kaina. Satuju jang RT. Aki gerek milu melakan. Duanana geus saranjak ti walungan. Tuluy laleumpang deui bangun salse sarta ngobrol meni uplek naker. Aki antri jeung Pak RT ngobrolna jiga saliwat tapi ngahasilkeun niat nu hade. Nguatkeun tekad nu mangfaat. Mimitina tina ngobrol akhirna paheut rek ngayakeun gerakan melakai. Rek ngeprik rakyat salembur sina maralakai. Pikeun milu ngajaga kana langgengna alam jeung lingkungan sangkan teruksak. Ari bari ngobrol mah leumpang teh asa teu karasa. Nyaho-nyaho geus anyog ka sisi lemur Cibonteng. Kaayaan harita kacidati iseunana anu kadenge iwati sora jangkrik jeung cari cangkas. Jalma-jalma geus simpe kawan tugas ampir tengah peuting. Jauh oge lalampahan aki antri jeung Pak RT da leumpangna lalila pisan. Tah ieu mah geus dugi ki. Urang karorompok heula. Urang reureuh bari ngaleueut di ditu yuk. Da di bumi aki mah moal aya nu nyayagikeun panginten. Ceuk Pak RT bari ngaradeg. Obor para mitra dicekel tereh bea. Nuhun jang RT. Keun bae aki marek bali ka imah. Da aya incu aki, pira aku teu aya cai-cai onaman mah. Pokona mah geus capek aki teh yang buru-buru ngalempengkeun cangkeng. Wilujeng patura we Pak RT, bejakeun ka batur aki mah ulah diganggu kitunya. Mangga tuh ki wilujeng wengi we. Duanana papisah. Pak RT balik ka imahna mengkol ka kenca. Ari aki antri kebat mapai jalan gede da imahna rada anggang kene.
Obor nu dicekel beuki leutik tapi sakitu ge cukup keneh keur nyaangan jalan. Kocapkeun isukna panon poe geus moncorong ti tebeh wetan. Pak RT masih keneh ngarengkol da puguh capek, sare geus peuting pisan. Kaayaan lembur jadi bengras, langit lenglang, taya aling-aling, matak betah jeung matak waas. Tapi kaayaan kitu teh pikeun Bioon mah kalah ka mata ketir. Lantaran salakina can aya balik, malah ading ge teu aya bejana. Komo ari nyinining mah lebeng teu aya laratanana. Harita teh Bioon diuk sorangan di tepas hareup. Sangu geus asak, cai enteh geus sayagi sateko, keur nyadiakeun nu balik nyaba. Tapi panon poe geus luhur nu didaguan can datang estu matak melang jeung hariwang. Nah, kumaha nasibna ari si Nyai nya? Kamana neanganana ari Kang Kurip jeung Jang Ading, buah-buah kalah kana mahan cilaka. Lantaran ti kamari can aya balik. Cilaka mun kalangsu ka nagara siluman teh palang siang taya nu bisa mulang. Teu nyaho jalan balik, ceuk hate Bioon bari melong ka beulah kidul. Nyawang kanu angang nyipta-nyipta salakina nu kamari init nyusul anakna. Neangan nu keur nangapoyang teh maluruh sora gamelan. Keur ngalamun kitu kurunyung aya nu datang horeng Bah Jilun. Nu geus saged meunang dangdan malah nyorenang koja. Eusina cai enteh jeung uras katut gorengan, kawas paningaran nu rek moro uncal, mawa bekel keur di pamoroan. Barang gok kahareupeun imah Bah Jilun ngarandeg heula coloho, sabab Bioon bangun ngangluh. Imah ti iseun Mangkurip suwung. Bibi, kunaon ngalamun wae teh? Kamanya di Mangkurip? Yu urang neangan nyeliling teh, yu abah bebekelan ayeuna mah. Bising teu manggi dahar, da di leuweung teh hese dahareun. Kunaon atuh bangun nalangsa ieu teh? Haras bah kuring teh sedih jeung nalangsa sabab nyusul jeung nu disusul teh taya mulang. Lebeng kabeh taya nu datang. Jawab Bioon bari neuteub ka Bah Jilun cipanon mimiti ngomong. War, nah kumaha tuh ieu teh? Bah Jilun heran. Gek diuk dina golodog koja ditumpangkeun kana lahunan, panon melong ka Bioon. Kieu bah salaki kuring teh kamari ini tuan Cisareupna. Dibarengan ku Jang Ading maksudna merek nyusul pun anak ka nagara siluman teh. Malah init oge nyusul sora gamelan. Tapi nepi ka ayeuna can aya nu mulang, kalah kana mahan pi ka melangeun, ceuk Bioon teu weleh ngalima, atuh beuki reuwaseun we Bah Jilun teh para mitra, ras inget kana pangalamanana. Ngadenge caritaan Bioon kitu, Bah Jilun tuluy nyarita. Datara ngagugu ka Abah sagala-gala ge. Ceuk Abah ulah gagabah. Sabab mun gagabah madak nyambahan cilaka, nu disusul lebeng. Nu nyusul ngalalep. Kumaha lamun geus kieu ye ka mana nyusul nanya. Sabab Abah sorangan ge teu nyaho jalan ka nagara siluman teh. Palang siang kalangsu Mangkurip teh teu nyaho jalan pangbalikan. Bah Jilun kalah kana mahan sedih. Pikeun Bioon namahan melang jeung hariwang burubut cipanon Bioon beuki juu. Sedih ngadenge omongan Bah Jilun kitu sabab manehna geus boga pikiran goreng. Boga sangkaan yen salakina teu nyaho jalan pangbalikan. Kumaha tuh bah cik tulungan kuring? Oh nyakeun bae ari geus kieu mah. Da ku Abah ge moal diantep geus kawajiban Abah pikeun nulungan Mangkurip. Pek atuh sing tenang, dagoan bi. Kuring rek nyusul Mangkurip sugan aya. Ngan rek nyimpang ka Pak RT sugan geus daratang. Bah Jilun tuluy nangtung manehna rek nyusul Mangkurip jeung Ading. Bisi meunang kacilakaan. Mangga tuh bah muga-muga we sing hasil ulah namahan pikiraneun. Da geuning kalah ka beuki bingung, beuki dia teh kalah ka beuki kaweu. Sing tenang, sing sabar jeung tawakal. Ieu teh Abah ngahaja bobekelan ngarajongjon neangan ini. Tapi ayeuna mah jadi loba pagawean teh ieu. Kudu neangan Mangkurip jeung Jang Ading urangnya. Ceuk Bah Jilun bari ngalengkah lalaunan. Rek init nyusul Mangkurip. Sing hasil bah ku kuring didoakeun pisan. Tangtu kudu didoakeun Bioon keun sugan hasil. Leos Bah Jilun init meninga geding. Ngajugjug heula ka imah Pak RT. Ari Bioon molohok bengong bari nangeui gado, pikiran teu pararugu. Hate sasebelakan kalah namahan ketir kadatangan ku Bah Jilun teh. Da omonganna nepi ka hariwangeun sabab Bah Jilun teu satuju. Lamun Ading jeung Mangkurip kudu nyusul ka nagara siluman,
nu jadi sabab namah melang bisi cilaka bising katipu ku siluman. Gancang na catur Bah Jilun geus tepi ka Pak RT. Tapi didinya kacidati iseunana Pak RT can datang bojona keur kacai. Anakna geus arinit ka pagawean atuh meningah huleng Bah Jilun teh. Manehna bingung kabina-bina. Bingung kabina-bina sabab rek nanyakeun teu aya jalma. "Be, nya kamarana ari Pak RT ieu teh?" Sanes kamarana ka mana maksudna kamarana mah seueuran. "Panji teh geus beurang. Buah-buah can datang Pak RT nya. Sugan kudu ka Aki Andri. Piraku ari can datang onawan mah." Cek Bah Jilun bari tuluy muru ka imah Aki Andri. Meninga gedig gagah naker. Teulila geus tepi kanu dijugjug ka sampak teh di imah Aki Antri ti iseun, panto jeung jandela narutu. Meninga huleng Bah Jilun manehna beuki bingung wae. Nya kamarana atuh manusia teh meni eueuh nu sahulueun ye. Jeung eueuh nu bisa ditanya deui. Kabeh teu araya di imah. Be, cilaka ye. Bah Jilun kukulutus. Tuluy ngurilingan imah Aki Antri tumpa tempo susuganan aya budak, tapi lebeng teu aya jalma hiji-hiji acan. Ih, nurus tunjungnya. Meni teu aya nu nolol hiji-hiji acan. Mun kieu mah carana kudu buru-buru indit nyusul mangkurip ya. Nya, rek indit we nyusul mangkurip. Mun pengisu keneh ongko bising kaburu beurang manten deui, panas. Ceuk Bah Jilun. Ngomong sorangan leos indit ninggalkeun imah Aki Antri. Paroman rada alum bangun bingung. Tadi namah rek menta tulung ka Pak RT atawa ka Aki Antri, tapi beteu tepung-tepung acan. Jeung pipikiranana ngadak-ngadak jiga teu teteg, cus cos kanu teu puguh, teu bisa mikir kalayan tenang. Akhirna para mitra Bah Jilun kaluar ti lemur Cibonteng. Lempang mapai jalan satapak ngajugjug ka belah kidul. Betlos ka pileuweungan kawas nu geus terus rasa. Yen mangkurip aya di leuweung padahal Bah Jilun teh can boga tujuan nu pasti. Teuing kudu ka mana neanganana, tapi terus lempang bangun anu lungse. Pikiran can teteg pisan. Manuk recet di sarada angin leutik ngahiliwir ngabagiakeun Bah Jilun, nu kakarada datang ka sisi leuweung. Panon poe teu sanggup nyaangan ka jero leuweung, kaayaan meni asa tariris jeung harieum. Tapi Bah Jilun teu malire kanu kitu pipikiran manteng kana tujuan nu pokok. Hayang manggihan mangkurip jeung Jang Ading atawa sakalian jeung Nyinining. Sanggeus aya di jero leuweung Bah Jilun kakara ngarasa bingung sabab teu puguh nu dijugjug. Teu nyaho kana tujuan nu pasti. Nah kamana nu kudu diserak-serak leuwih ti heula. Akhirna gek diuk dinya catang caringin. Panon melong ka beulah wetan breh nempo curug Cikidang nunang tawing. Caina herang ngagenyas sorana seah ngaguruh angin-anginan. Katempo ti kajauhan matak waas, matak ngahudangkeun paninengan. Tapi kanyahoan ti kadeuketan matak maruringkak bulu punduk. Lantaran keung jeung geueuman, loba nu matak balai pikeun jalma. Nah naon nu sanyana aya di curug Cikidang teh? Na siluman atawa jinnya? Mun nya siluman, siluman nahaon atuh nu benerna? Siluman monyet atawa siluman orai saja? Siluman maung atawa onom? Masak bingung ya mikiranana ya. Bet boga gamelan wayang dia nya. Pasti gamelan parunggu teh tidak halus kadengena. Naon maksudna kikituan? Rahasia naon waya di curug Cikidang ya? Ungal taun ngan matak bingung jeung bingung we ngariweuhkeun ka urang manusia. Hari ayeuna bet mawa bingung ka aing ngilakakeun ka kulawarga mangkurip. Na silumanna nahaon boga kalakuan dia je neuk naon maksudna atuh? Ceuk Bah Jilun melong ka curug Cikidang. Nu katempo ti kajauhan breh katempo cai walungan nu ngagulidag. Sora seah kabawa ku angin ngahiliwir. Akhirna Bah Jilun inget kana pangalaman basa manehna manggihan nu ngajoprak dina akar caringin. Oreng ading nu katipu ku siluman, Bah Jilun boga sangkaan buah-buah ayeuna ading aya di dinya. Lantaran tujuan nu kamari rek nyusul sora gamelan siluman teh. Jeung tibatan ngidarakan nu teu puguh. Aing jasa leuwih hade mun ngajugjug ka leuwih Cikidang we nah. Susuganan di dinya aya lacak. Anu bisa nuduhkeun aya na mangkurip. Najan eta tempat sangat jeung ngabahayakeun ge lah. Ku aing kudu dijugjug ayeuna pisan lantaran perlu ieu teh. Ceuk Bah Jilun bari tuluy nangtung. Memeh indit nginum heula bari nangtung leos indit rek murut curug Cikidang. Hatena geus budeud rek kadinya.
Menaon baik anu bakal kajadian rek ditalima kalayan sabar mung hanya kala waktosna kabujeng se.